Ta eta lamun kitu mah teu sajajar jeung siddiqin, teu sajajar jeung syuhada. Tapi kumaha? Doraka we eta mah. Tah di dieu wa illa teh lamun tukang dagang henteu bener, loba bohong, loba nipu, fala yahfa ma tawa'adallahu man ta'adda al-hududa. Maka eta tukang dagang teh teu samar deui diasupkeun kana golonganana jalma anu eta jalma teh geus ngaliwat tina batasan jeung bakal disiksa. Gara-gara naonna? Gara-gara bohongna, gara-gara nipuna. Ari ku dagang nama eta mah jelas cik tadi ge sae ngan dicampuran bohong, dicampuran nipu, eta nu mantak cilakana. Teu pira ngabelaan duit 1.000 2.000, lamun hiji nu dijual na lamun loba mah 1 juta 2 juta jadi piranya. Terus beres ta masalah tukang dagang. Summa inna baqiyatal uqudi minal ijarati, tuluy kan ari akad-akadan teh, ari transaksi teh lain ngan saukur dina jual beli. Ari urang makan jual belinya transaksi teh nu sejen mah teu apal. Sapertikeun mana minal ijarati, sapertikeun dina masalah sewa menyewa jeung deui tara di urang mah aya sewa menyewa nagenya. Nyewa sok aya nu nyewa di urang. Nyewa motor tara ngieum. Nyewa barang ngieum we nya. Nyewa naon pangaprikan bare teh? Tah nu kitu nya ngieum we nya. Geus jigana geus eueuh nyewa teh nya da wawuh ieu, tatangga ieu, wa naon dulur ieu. Ngieum we. Kugu batur ge pangnanyieun ge butuheun urangnya. Teu sapertikeun sewa menyewa kan eta oge sami aya aturanana engke dipayunnya. Wal kirodi sareng maparobati teh sapertoskeun kumaha joinan kolab. Naon teu di urang mah bahasana nya boga bisnis dicekel kuduaan modalna teh naon namina di dieu. Tanu kitu nya nu kolobaan. Warohni sareng ngagadekeun ieu oge sami aya aturanana, aya syarat rukuna masalah gade. Wal wakalati masalah ngawakilkeun eta oge aya aturanana. Urang ge osok ngawakilkeun ngan sesering nama ngawakilkeun teh dina naon? Dina obrolan. Terkadang masuk jadi leuwih deui eta teh. Bejakeun nya isuk ditungguan hanapeun tangkal kawung. Kasih itu bejakeun nya pasti bejakeun teh. Isuk didaguan hanapeun tangkal kawung jam 6 kadenya. Ditambahan jam 6. Sapertoskeun kitu wakalah ngawakilkeun ke dipayunnya hiji-hiji dibahas ieu menyebatan wungkul. Wal wadiati sareng akad titipan ngawakilkeun nitipkeun nitip barangnya nitip motornya. Kan urang mah nitip motor teh nya terkadang sok dipake we gitu. Wal ariyati nginjemkeun di urang mah nginjem jeung nganjuk teh akur nginjem duit. Tah eta teh padahal mah kedah nama nganjuk
duit da ari nginjem nu dipulangkeunana kudu nu mana? Kudu nu eta atawa nginjem beas lah diinjem teu henteu beas nu dicopot teh disangu ku urang dipasak dibayar nama lain ku beas eta teh bahasana teh lain nginjem tapi nganjuk tapi urang mah biasana sok make bahasa nginjem eta teh henteu leres ngan kulantaran geus ngabudaya bari geus kaharti nya kudu dianjukanana teh maka sah-sah wae mangga wae berarti nginjem ngan maksudna mangga nganjuk gitu. Wasirkati rereongan boga sawah sakotak tapi milik duaan aya aturanana nya henteu sawah milik duaan 10 meter 5 meter ewang nah hapas panenten ieu mah mulus 5 meter ka dieu mah 5 meter ka dieu mah ku beurit tah aya aturanana wal masapoti akad nyebor di urang mah ari nyebor mah datara diceborna ge nya ngumplang sawah nage caina tina susukan tara aya istilah nyebor pare kajaba nu sok dicebor mah bangsa pepelakan bonteng naon deui nu sok dicebor buncis cabe tajeng sajabana wa goyriha sareng lian ti itu anu geus dicaritakeun mana anu sejen teh kal hibati sapertikeun mere kumaha yeuh mere nu bener teh nahangan saukur hayang atawa lungkungkul dahar atawa kumaha ieu ari ngaran-ngaran mere teh tapi da urang mah ridonya ngalungkeun ge ridho gitu wasulhi sareng damai kumaha yeuh cara ngadameikeun dua jalma anu keur papaseaan lain kalah di papanas nu pasea teh apal teh tadi sigitu ngobrol kitu terus di papanas puguh mah teh ngobrol naon nya nu aya mah lain kalah damai tapi kalah naon kalah beuki keheuleuan keur mah naon kaumuman jalma mah masing nu keur damai ge sok sina pasea resep sanajan teu disadari eta teh tadi masih anu gitu-gitu nya terus kumaha ngomongkeun urang teh heuh saeutik wah tuluy nya wal hiwalati sareng akad hiwalah mindahkeun hutang si non bi anu boga hutang ka urang tuluy urang teh ka warung nganjuk ieu lah engke dibayarna urang boga duit di situ ku situ dibayarna teh tah kumaha aturanana ngaranna teh mindahkeun hutang tu tagih di situ wadomani sareng doman ari doman teh nanggung jawab hutang di urang mah kalah ka jadi nu boga hutang nu jadi leuwih galaknya ditagih teh kalah nyangangang ari teu ditagih da jalan-jalan wae wasufati sareng meuli maksa maksud meuli maksa teh bisa dibeli ku cara dipaksa dengan syarat-syarat tertentu wal wasiati jeung wasiat aya aturanana wasiat teh kadzalika eta nu kabeh teh mana tadi timimiti nyewakeun maparobati gade ngawakilkeun nitipkeun nginjemkeun rereongan akad nyebor tuluy hibah mikeun tuluy ngadameikeun tuluy mindahkeun hutang tuluy nanggung jawab hutang jeung meuli maksa terakhir wasiat
eta teh labudda min muraati surutiha eta nu kabeh ge boga syaratna anu kudu diraksa jadi teu sagawaya wa arkaniha sareng aya rukunna. Ngagadekeun syaratna kumaha rukunna kumaha maksudna pangna aya syarat jeung rukun teh kumaha cara ngagadekeun anu bener anu henteu mantak jadi dosa. Kan dina masalah gadege di urang mah mun ngagadekeun motor teh motorna dipake ku saha jadi kudu ngagade nya ke dihanapnya teh nu nyana ti jam talib deui atuh. Fa arkanul ijarati panjang teu wah 2 lembar tos we heula atuh simpulkeun bahwa tukang dagang dikumpulkeun jeung siddiqin jeung suhada teh lamun eta tukang dagang mampu merangan hawa nafsuna mampu perang jeung hawa nafsu perang jeung kahayang anu eta kahayang ngajurungkeun kana gawe dosa sapertikeun bohong jeung nipu tuluy sabada jual beuli dina masalah akad-akadan eta teh seueur keneh ti mimiti nyewakeun terakhir wasiat eta oge aya syaratna aya rukunna anu engke dipayun bakal dibahas masing-masing tina eta anu tos disebatkeun titik. Fa arkanul ijarati arbaatun rukun nyewa aya 4 tapi tos heula we nya. Wallahu a'lam bishawab. Robin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna fa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi anta ruzuqonal wasi'ah wa anta ruzuqonal amanah abdi tawassul ku pangaosan abdi tawassul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizki